warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallim ala rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hada ila yaumin nahdur. Amma ba'du. Bapak terus. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Al-ayah sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah wa qala Rasulullah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaati yaumil qiyamah haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma la tada'a lana fi majlisina hadza zamban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la daynan illa qadaita wa la karban illa kashafta wa la hamman illa faradta wa la du'aan illa ajabta wa la maridan illa syafaita wa 'afaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha lana. Allahumma tubina fi taysiri kulli amrin asir wa inna taysira asir alayka yasir wa nas'aluka taysira wal mu'afah fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana yassir wa la tu'sir. Rabbana atim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Aku pribadi sedikit hormat segenap panitia peringatan Hari Besar Islam tingkat RW 04, baik ketua, sekretaris, bendahara dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati, saya banggakan para guru-guru, para kiai, para ajengan, bil khusus pengguru simpribados sekaligus penggua anu lembe masihan mau itu masihan nasihat ke ulang sadayana anu simpribados dihormat, para kiai, para asatid anu di Cisalopana, anu di Pangkalan, serang seluruh pisannya. Alhamdulillah biasa sumping sanaos bari diberikan hujan. Oke, anu kusim pribados dihormat khusus aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa Sorogol beserta jajarannya, anu kusim pribados dihormat Ketua RW, Ketua RT, RT 10, RT 11, RT 12, harus sami-sami hadir. Sareng sakumna jamaah, anu hapunten moal tiasa diabsen hiji-hijina, santriin, santriyat, para ibu, para bapak sadayana, anu mudah-mudahan senantiasa dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmanina, sehat rohanina, beri digampilkan milik rizkina, amin ya rabbal alamin. Terkhusus mubalik Pak Mukarram
anu parantos suping kalembur urang. Ieu lembur teh namina dengan kampung sawah asep. Sanajan sawah nama tos tergusur tos kemana boa. Ieu kampung sawah asep. Tapi itu tadi jauh bedana cenah ajeunna teh urang sawah randu. Jadi rada ngebesan ya sawah asep jeung sawah randu. Alhamdulillah sarwa di sawahna gitu. Hatur nuhun parantos tiasa sumping nyumponan kana pangulungna segenap panitia peringatan Maulid Nabi. Hapunten saupamina segera kakirangan atanapi dina jamuan atanapi dina pakepatenana. Para bapak, para jamaah rahimakumullah, tadi ku MC diuningatkan sing pribados masuk kategori mubalik pada secara pantas di teu masa jadi mubalik can bisa begituna mewakili pamitan sim pribados lain rek ceramah mewakili segenap keluarga besar majelis ta'lim atau dipayung pamitan ngatur kana nuhun ka segenap panitia anu parantos masih waktos oke kasadayana kamu sing kuring cuma yos di ieu tempat. Memang kaitan sinarang peringatan Maulid sakumaha anu parantos tadi diuningakeun dina penting ieu we lain di dieu hungkul aya nu salopana aya anu di bagus salamna sing pribados salaresna mah kedah sumping aya nu di PMJ na anu di Mutiara Jaya perumahan Muara Jaya. Namun duga kondisi cuaca ieu jadi semua mengharap satu hal, yaitu syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kurang ketika bicara syafaat, parantos tadi diuningatkan secara jelas, itu nyakup guru orang sadayana. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah, sim pribados panginten dina kesempatan ieu itu nyakacida bunga amarwata sutana karena dina kesempatan penting ieu tiasa hadir. Ieu sekaligus klarifikasinya karena dina tahun sebelumnya kabeneran pas acara maulid di dieu sim pribados sinaron keluarga sinaron rombongan menuju angkat ka Jawa apa ka Banten nah gitu. Menuju angkat tiara. Jadi itu tiasa hadiran. Namun alhamdulillah sanaos bari memang capeknya sim pribados tadi di juhur uih hampir maghrib dugikeun ka dieu. Hampir maghrib dugikeun ka dieu. Jadi memang aya kegiatan anu memang tiasa dikanturkeun. Alhamdulillah tiasa hadir. Itu bari pas ka dieu maghrib hujan gede. Ya gitulah resiko hujan gede sanajan bari imah pageuh oge gitunya. Kadang-kadang sok bocor mutuni isma komo imah sibukuring. Jadi bieu teh tos salat isya teh terekelan heula mangdudin kana para itu. Masya Allah beri nadek itu uroge ngomekeun iris ngomekeun bocor. Apakah sibukuring aral teu aral? Naon sebabna? Sebab eta mangrupikeun hiji nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jarang-jarang kurang pernah penting teterekelan karena luhur para beri memegang iris. Jadi perbandingannya loba istighfar astagfirullahaladzim Gusti. Urang teh wayah na beureun kudu naik kana para memegang iris memegang kenteng. Teu eta. Sakadang memang anu nyieun morosot kenteng naon bu ucing sakadang ucing. Tapi kenailah eta jadi bagian supaya eta jadi ladang pahala ke urang. Jadi itu dijieun pusing. Hujan sudah turun gede kajeun Gusti. Dan memang usumna kamari mah keur usum halodo urang kacida hayang hujan.
Ayeuna aya hujan Gusti mugi ieu hujan teh dialihkeun heula ka belahan Cigomong. Ceuk urang Cigomong nu nguludan Gusti mugi dialihkeun heula ka belahan Sawah Asep. Hayo mah bedol-bedol. Padorong dorong tuntuna bener gue di tengah-tengah hibu sararea banjir gitu nya. Mentak geus Gusti bade hujan asa hujan ieu nyana manfaat kalau urang sadaya. Dan sebagian mah anu sumberna sahat malah dibor deui, dikeluarkeun deui caina repot. Da begituna apapun kondisi cuaca urang, kita syukuri saja. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ila akhiril ayat. Jadi urang teh umat terbaik, umat pilihan. Sanajan bari urang lamun keur ngaji bari ngawangkong anu bari urut anu bari ngopi geunah nya. Ieu panggeunah-geunahna ngaji dina buludan bisa urut bisa ngopi bari gratis disuguhan jangan tage balik mawa jom mun kabagian tong pede teuing. Tapi insyaallah di dieu mah nya gitu nya insyaallah teu cara disimkuring ya. Hampura ieu anu kamari hadir teu kabagian jomet ya. Mumpung aya nanti ikrarkeun ya. Nu kamari teu kabagian jomet. Ya maklumlah simkuring mah bubuk ranginan gitu. Ibaratna hampura teh. Begitu gituna ieu luar biasa. Urang hadir ke pengajian, hadir karena peringatan maulid, bari dibungahkeun, dielmuan, diberkatan, dijometan, balik urang bunga hate, tenang hate, senang hate kusabab menang ilmu. Itu karena nikmat anu paling besar dipaparinan ilmu ku Allah Subhanahu wa taala dibuka manah urang sadayana ngarti paham kana urusan agama. Para ibu sadayana rahimakumullah, sim pribados pesan kepada siapapun kasadayana lah, khususnya kasim pribados oge pribadi, jadikan setiap momen peringatan maulid itu bisa merubah pribadi, akhlak, akwal, amal kita menjadi lebih baik. Jangan ada ekses ketika selesai peringatan atau kegiatan apapun sifatnya keagamaan. Mentak dibawa santuy, dibawa senang, dibawa bunga, dibawa tenang. Sakia ayana, sakia bisana, sakia kasubuhanana, hampura lamun teu kasubuhan gitu. Jadi urangna moal riweuh. Itu pesan kahiji. Muka dua, peringatan maulid harus bisa memotivasi urang saraya untuk lebih bisa meramaikan majelis taklim anu aya di lembur urang. Ulah katingalina watah sabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Terlihatnya seperti bersama-sama tapi hatinya bercerai-berai. Betul? Harus bersama. Apalagi sekarang memasuki musim politik, memasuki tahun 2024, kita akan memasuki pesta demokrasi. Semua harus bergembira, semua harus senang. Ulah gara-gara perbedaan baju, isim kuring oke bingung ieu teh arek make baju teh, arek make baju nu bodas itu base. Tadi teh kahujanan, aya baju nu biru sieun dituding, oh si eta mah partai anu. Ayo mah hampura, ayo mah kabeneran, make baju ieu nah. Itu nya hampura. Jadi ieu salah satu pesan sim pribados di antawisna karena memang ieu senantiasa disosialisasikeun punten kasadayana dan memang sudah bisa dipahami bahwa pesta demokrasi adalah pesta rakyat. Oleh karenanya bergembiralah dengan adanya pesta demokrasi. Silahkan pilih sesuai dengan hati nurani. Ulah celok di kecapan wae. Dicolok lamun aya gocapan urang masuk itu wae sih. Jadi we kacau ka ditu mah. Iya. Aya nama cenah lain celok di kecapan, celok di saos.
dicolok lamun aya artos tah gitu tadi dibahas tadi dan sebelum simkuring karang beres itunya. Jadi demokrasi atau napi politik di urang tidak akan berkembang kalau senantiasa masyarakat kita diperlakukan atau mensikapi hal tersebut dengan cara-cara tadi teh. Itunya sengemut para ibu para bapak rahimakumullah, itunya dina masalah kieu ulah nepikeun ka perbedaan itu menjadikan ketidakserasian, ketidakharmonisan antara urang jeung urang. Makanya urang batur salumur guru papasiaan. Betul? Urang jeung urang jeung papada urang, aya kiai jeung muridna, murid jeung kiai, tatangga jeung tatangga, bisa berbeda partai, beda pilihan, akhirna papasia pantes begitu. Padahal eta mah 5 tahun sekali papasiaan terus ngomong ke batur terus teu eureun-eureun. Kumaha coba minta hampuranna ya? Hese minta hampuranna, sedangkan hakul adami mah kudu minta hampura, minta hampura wing geus ngomongkeun ente kudu langsung. Eta nu hesena lamun teu dituntut ke di akhirat maneh geus ngomongkeun uling baheula. Ayeuna di akhirat dihisab. Ribun mah meni keneh uskut lah. Mana anu memang kurang sesuai dengan hati nurani urang, eta anu kurang dipilih, bisa membuat suara atau menyuarakan harapan atau aspirasi urang. Itu iya karena memang menghadapi tahun politik kita harus kondusif, harus harmonis, ulah nepikeun ka jadi papaseaan. Itunya. Karena memang ia bagian dari perintah di Allah di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya orang tetap rukun. Khairun nas anfa'uhum linmas cenah linnas. Belah dia mah linmas. Linnas. Tapi simkuring nempo tulisan aya beda asanaganya tulisan anak. Aya kurang huruf gitu. Itu khairun nas anfa'uhum linnas. Itu pakai lam. Itunya para ibu bapak sadayana rahimakumullah, karena memang Simpul Gado sebagian dari warga masyarakat Kampung Sawasep punya tanggung jawab moral terhadap keharmonisan warga waya di Kampung Sawasep. Rupina sakitu cekap hapunten anu kasuhun dilih panjang teuing loba teuing desana jarek dipanjangan ge amplopna geus dipikeun deui ka. Kemarin dia geus dipikeun padahal lain mau balik wing nya. Orang dia lah, orang lumur salah kadar miring bingah gitu. Tahadus bin nikmat ka Allah Subhanahu wa taala. Atur nuhun kasadayana kasegenap panitia, mudah-mudahan amal jariahna, amal solehna sing dicatat ke Allah Subhanahu wa taala jantan wasilah sadayana urang warga Kampung Sawasep kengge syafaatna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupina sakitu anu tiasa kami hatur kirang langkung nyuhunkeun dihapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.